kido erek jalan kaki ke Mekah. Kapan jauh? Namanya yakin iya erek indit ke Mekah. Geus dipikirkeun can? Insya Allah yakin lain mana orang ka dieu ge pan urang teh minta sumbangan ka maneh. Ieu teh bisi ek mekelaning jeung urang ka ditu perjalanan ka Mekah. Pancena oge innamal a'malu binniat, segala perbuatan ge tergantung niatan nih. Urang geus niat ieu ka Mekah. Serius maneh kelempang dok. Sangkelan mani jauhna. Heueuh pan jauh ka Mekah teh kido. Meureun sataun nepi nagen. Cih ieu mah aslina lain kok. Urang mah geus niat pisan yang pokona we ka Mekah. Niat ieu geus buleud soalna. Anjay hebat maneh doh euy. Iyalah. Urang ada duit ya jang Mekah. Lah lumayan we eta mah jang di jalan. Iya tuh urang. Alhamdulillah nuhunnya. Kok lai duh sing kagentosan kudu langkung seueur. Ade dong ulah poho. Geus nepi ka ditu teh mere info. Siap lai tinggal nempo we na lip urang ngetok-toknya. Da urang unggal poe ge klip na tok-tok. Dina akun demi konten 82 live-na. Nu eta kok lai aku nanya tong pohon nempo lip urang di perjalanan ambil nyaho urang di mana-mana. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, jadi kitu caritana teh Jon. Masya Allah, do. Mulia kali mana niat ka Mekah seranganan gaya jalan kaki. Insya Allah pahalana double do. Yakin maneh dok? Urang geus niat tina hate Jon ek ka Mekah ayeuna geus niatna geus mantep pokona ieu urang. Ek jalan kaki ge lah insyaallah nepi ka Mekah Jon. Doakeun we nya. Sok atuh do pamitos niat eta mah na hate mah urang didoakeun sing salamet sampai tujuan lah. Dok, urang ge didoakeun sing sehat. Amin Jon, amin. Ya selamat teh Jon. Aya jeung bekal teu maneh dok. Pan ka dieu ge heueuh euy. Minta bekal saeutik mah duh kurangan bekal saeutik pan kita sugan bade nambahan nih. Kayak kurang di ditu di Mekah didoakeun. Aing mah do maneh mah geus boga niat ka Mekah tapi bekal ngan saeutik. Ieu tuh ya, urang ya. Ya, sok sing berkahnya. Neng aik mere. Iya, berarti urang ge aya saeutikeun mah. Sok tah. Sok do. Lah sing cager. Alhamdulillah Jon nya. Terus bekalna ya ditampa pisan mugia kagentosan di kenu seueur. Amin. Ya, sami-sami do. Sok lah pemitos di Mekahnya doakeun we arurang ya sing sarehat, sing cager. Munya Jon, urang aduh bisi buriteun. Urang ek indit ayeuna nya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Dok. Urang mah keur teu boga duit teh mah. Aya ge ieu teh duit pemuda, duit bulanan. Urang ge sarua da teu boga duit, itu ge aya duit arisan. Ah, atuh piraku. Ieu jeung mekelan urang hungkul atuh kayak urang di Mekah ditu didoakeun. Sing loba duit. Aslina do ieu mah lain hayang mere ieu da. Urang ge keur teu nyekel duit pisan ieu mah. Mah 100 perak ge. Atuh beo yeuris atuh saeutik we mekelan ieu. Ieu geus burit soalna beri ek hujan urang geus ek indit ayeuna ieu. Si hujaneun. Atuh do lah heula ieu make duit kas pemuda we heula, da urang teu boga nih. Urang ge ya make duit arisan we heula, ke gampang lah digantian nama. Atuh ari ek mere mah alhamdulillah beo euris. Kayak urang didoakeun di Mekah sing laloba duitna sing jembar milik rezekina amin. Oh ya, duitna. Soknya sing selamat di jalan. Ya nu urang lo sing berkah. Nuhunnya beo, Riz. Urang ek indit ayeuna ya bisi hujan manten yuk. Assalamualaikum. Mana eka mana ieu kido? Ciamis boes tu Mekah. Nah heuh. Oh heueuh Jack, urang teh poho deui teh bebeja ka maneh tah. Heueuh urang eka Mekah. Ayeuna indit ya aduh bari ek hujan deui. Wah, sia masugan edan. Naik kuat lempang ke Mekah. Kapan ke Mekah teh? Jauh. Bisa mending kita naik ojek. Ah insyaallah kuat. Tah malna ojek ieu pan urang mah ek jalan motong ka ditu ka kebon nih. Pan aya na ojek mah kudu jalan raya ka ditu. Jalan motong mah ka ditu deket nih ke Cigalumpit gitu. Ah bener heueuh maneh. Kapanan jarak Indonesia ke Mekah teh perkiraan teh sabaraha kilometer ya mun teh selama 100.000 kilometer gitu. Naik kuat eta leumpang. Meureun suku teh gempor maneh teh. Mama ke suku tak? Geus niat mah hese teh ganjek ieu mah euy. Geus panggilan hate hayang ka ditu ka Mekah.
Masya Allah, Dok. Merinding aing dong ngadenge maneh. Bener-bener eta geus niatina hate mah. Ah, mantap pokona mah. Bisa tuh yo. Ya saeutik ya bakal jeung maneh lah lumayan meureun jeung taeun mah jeung bakal mah. Sing mahi we nya. Batunya ya ditampa bekalna. Urang ek indit heula ya. Yuk lah, assalamualaikum buriten manten euy. Waalaikumsalam. Oh. Aduh, ieu di jalan kudu bari lip TikTok atuh urang mal menang bekalnya. Ayo kawan-kawan tok-tok, bantu tap-tap layarnya kawan-kawan. Saya ini sudah di perjalanan baru 2 km ya. Terus gip-gipnya kawan-kawan, bantu saya untuk mencapai Mekah. Kirim gip-gipnya, paus, singa, semuanya kirim. Ning ieu geus burit kieu we jam sabaraha? Cing sakedeung deui buka puasa ieu mah kudu warteg cil. Ah. Kacau. Halo guys, teman-teman, sahabat semuanya, sahabat tok-tok, saya sudah sampai di hutan Kalimantan ya. Lihat ini sudah di pedalaman. Ini di perbatasan Indonesia Malaysia. Harimau Malaya. Wow, iya bagus sekali kirim harimau-harimaunya. Paus kirim. Aing mah teh lab teh anu bener anjir. Kira aing lab gitu Tah dulu. Anjay. Keluarga berencana Yo, ya. lip si Kido ya tempo. Si Kido. Nepi ka mana ya? Kalimantan cenah. Kalimantan. Oh iya mau ini. Mantap. Emang yo, keur nge-lab si Kido. Tapi arek ka mana mang? Ya biasa ngabuburit ya rek meuli tajil ke Cisena bisa beakeun pan ku Nonis. Meuli takjilnya mang. Gerak urang nitip ya. Siap. Kiri ku yang kiri Hai guys, sahabat tok-tok, saya ini masih di hutan Kalimantan ya. Ini saya kondisinya lagi duduk dulu, lagi berhenti ya. Ah, si Kido, si kana teh teh. Ah, goblok. A few moments later. Alhamdulillah, Buta. Malu-malu kasuntuh, ika mantu. Amin. Ajar! Jangan lupa like, komen, Dan subscribe bisa di donate.